Nulung lain ku loba, nalang lain ku rea, da geuning fitrah hirup manusia mah silih tulung kanu butuh, nalang kanu susah, ngahudangkeun kanu labuh, ngajait kanu titeulung. Hirup di dunia mah ukur sametroh dipisahkeun jeung raga. Urang silih emutan, silih ingetan, bisi perkara dunia meubet meulit kana akhirat. Darajat manusia di mata Allah mah sami, ulah sok ngabanding-bandingkeun hirup urang jeung hirup batur. Sabab hirup mah lain jang ajang kompetisi anu bakal menang hadiah. Tapi hirup mah jalan carita anu geus ditangtukeun ku Pangeran. Kade kasusah tong disebar, kagundah tong diumbar. Aya anti aya paranti, tungkul we, ulah asa pangsangsarana hirup di dunia. Lamun hate jeung kenyataan geus teu sajalan, sangakeun kanu gaduh kahirupan. Eleh ku rupa lawan ku doa, eleh ku duit lawan ku wirid, eleh ku tahta lawan ku pangabisa. Mun eleh wae enggeus we kumaha Pangeran. Da jami mah sami calik sami alit, nangtung sami jangkung, lempang sami mamprang, wani lawan teu wani akalan. Eueuh ti dituna sieun ku jelema, sieun mah mung ku Allah. Anu bru dipanto, bro di jero, ngalayah di tengah imah, sami da jami di hadapan Allah mah. Anu ngabedakeun mung amal soleh sinareng katakwaan.